Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Kesugri para wargi sumangga kiwari urang sami-sami Bandungan bagian kasalapan dina jujutan carita Jawara ti Kuburan karangan Kileksa. Sakumahan kantos di Bandungan dina bagian anu kadalapan hancape kamari pedaran Mang Dedi keberatuan cina mangsana alam peting di hiji patempatan di Pileuweungan khususna ka Banara kali nyerat manah harita teh dipegat ku begal atawa ku sibira sabatur-batur. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita sumangga para pamirsa urang Bandungan carita anu poe kamari. Keayaan alam harita teh beuki peuting bae ngan untung caang bulan. Breh di hiji tempat aya nu ngariung limaan. Horeng si mana horeng nyirat manah jeung jang Banara. Kedisang hareupan kudu tulu tangtungan jalma nyatana sibira sabatur-batur. Malah harita gatu nyirat manah nitah nyumput nyatana ka Banara. Bari pok harita kagigir lawang Kang, enggal luncat Kang. Ceuk nyirat manah bari jeung nyurungkeun awak Banara sangkan luncat ngajauhan. Banara teu baha pok harita. Manganyai kada si atos-atosnya akang bade mundur. Enggalan Kang, sieun percanten ka abdi. Ceuk nyirat manah harita bari panon mureleng ka sibira. Malah nu aya durangeun oge bisa katingalieun ku nyirat manah mah. Arejang Banara harita dengan sakila ciring luncat ka sisi jalan. Barang ganjeleng seot atuh si Edrod narajang ka Banara. Jlung atuh harita nyirat manah luncat ngahalangan. Atuh rengkog si Edrod teh ngarengkog. Ditarik deui sukuna. Banara salamet maneh gancang luncat di ngajauhan. Terus atuh nanang ke buntelan menik mung lesot. Barjing rada geumpeur deui. Terilah cakakak sibira seuri lantaran geus ngarti kana naon-naon kajadian bieu. Anjab euy, anu jaluma teu kudu dipalire. Jika ada mah peju bau kene jaringau, budak kakara lesot nyusu. Cek sibira berjeng srog maju salengkah. Panon muraleng ka nyerat manah, rai nyerat manah nafsu. Cep jelina asa disebut haok harita nyarekan. Jempes setan, namun teu jempes ya bibirnya dibebekeun siat ke kuaing. Sok, dere maju sia bira. Aing mau mundur sia. Cek nyerat manah gelak pisan. Ari sibira kelakah ting cakakak ting cikikik seuri jeung batur-baturna. Malah pok si Edrod harita. Alus musuh teh oi, gelis tapi bengis, denok tapi tipe polotot. Bener oi. Si jaluna mah antep lah, urang ngarome ieu we anu hiji. Jempes setan. Cek nyirat manah barjeng malih ka si Edrod atuh jep si Edrod jempe. Jajantung ngadadak ratu, ngadadak asa eureun. Sabab sora nyirat manah ngandung tanaga anu gaib. Malah si Edrod jadi mundur salengkah. Keur kitu cekakak deui anu seuri. Horeng si mana horeng si buso adina sibira. Edrod, piraku disantak ku bikang denok salohok euy. Rontok sia goblok mah teu matak moho geura. Setan sia.
eueuh sahulun mangkluk. He bira, sok. Bira terajang aing, sok. Demah burung diladenan ku aing. Cek Nyirat Manah bari jeung ngajega nulak cangkeng. Sadengkeun Jang Banara harita teh puguh rampa. Airek tarung da prada paur komo barang nempo bedog anu ting gurilap katojoku bulan mah. Menika rancodan hatena jeung rada melang ka Nyirat Manah. Sok sieun bobor karahayuan atawa kasoran. Atuk Banara harita pok ngomong sorangan. Matak jadi hati lamun kieu mah teu teuingeun ari si Abah mun teu ngawarah ka aing padahal lamun bisa silat mah jigana sia dicacang sia ku aing teh luar lagi. Jigana garuh maraneh teh cek Banara bari jeung kakorot huntun nahan amarah tapi tuur mah kalah nyeroncon. Jon, Musa, Siap. asukeun heula bedog euy. Lebar bisi nurih kulit anu gelis. Cek si Bira bari jeung nalanggakan. Atuh cakakak ditemani ku si Ejrod jeung si Buso saleserian. Terus duanana ngarasupkeun di pedog tina sarangkana. Tapi bareng jeung kitu barasat atuh Nyirat Manah ngalaan sinjangna. Udah, Alah. Gebeng. Husuhna Jang Banara ngarenjang. Sugan teh Nyirat Manah teh luluasan. Malah Banara meni ngagurubug terus nangtung arek murudi ka Nyirat Manah. Tapi can oge ngalen ka brai. Acu kabayana oge dibuka breh katempo hiji mojang anu nganggo papakean jawara. Kahandapna lancingan pangsi nengahan bitis. Warnana teh bodas meni ngeplak. Malah jika guguilapan katojoku cahaya bulan. Ari kaluhurna make kampret bodas polet hideung. Dina dada aya gambar kembang malati bodas saranggeui. Itu puguh we Banara meni celohok bengok. Manehna ngajanteng we jiga arsa ari panon molohok ka Nyirat Manah anu ngan sakilat geus robah wanda. Jadi hiji jawara istri anu tandang tur gandang. Malah anu celohok teh lain Banara wae. Dalah si Bira oge jeung batur-baturna nu duaan oge celohok. Lantaran asa kaget ku kagesitanana Nyirat Manah. Tiluanana ngadadak ngagenlir arca panon melotot ke Nyirat Manah anu imut ngagelenyuk bari jeung ngantosan serangan musuh. Sanggeus sadari lapok Banara ngomong ngalaunan jiga ngomong kana dirina. Gandang oge teh lah teu salah sangkaan aing teh. Nyirat Manah lain istri keuyeub leuleus. Sok sanajan can katepok katangina sanana. Tapi kunumpo tagogna oge geus matak serab. Buktina we anu nituluan oge kelah colohok geuningan ngemang kadu. Cek Banara ngomong sorangan. Kalawan ti karasa pluk buntalan murag. Manehna pogot teuing lalaju anu keur silipolototan. Malah tidak oge si Bira harita ngomong ngalaunan. Sarua jiga Banara ngomong pikeun dirina sorangan. wah berat ieu. Aing kudu hareupan jeung bikang malati bodas. Tapi wah, kagok asong aing. Aing lalaki tur mawa balad. Duh. Cek si Bira kitu nate kelawan teu sadar. Lengen katuhuna ngalugas bedog lalaunan pisan terus atuh diangkat ka luhur. Gurilap eta bedog herang katojok ku cahaya bulan meniting borelak nandakeun bedog sekeutur hade piara. Malah Jang Banara mah meuni muringis nempo bedog kitu teh. Barang si Bira ngalugas bedog, si Ejrod jeung si Buso karageteun. Terus duanana silih hereret, malah tungtun mah sarua nyarabut bedog masing-masing. Ting serepet di barung kuting gurilap. Nempo galagat kitu mah nyeh Nyirat Manah imut. Sampean katuhu rada digeserkeun duanana. Panangan taki-taki, pok nantang kanu tiluan. Bira Ejrod Busro, aranjeun teh geus 2 kali siapa tepung jeung kula. Tapi nah saya nu kakara tepung. Sok, maju. Arek kadagoan naon deui ka kating polohok teh. Sirat Manah pilawaneun aranjeun. Cek Nyirat Manah beri jeung nepak dadana. Atuh siak beungeut si Bira nu salaku pimpinan meuni panas rei nafsuna bijil. Celina asa disebut ku omongan Nyirat Manah bieu. Pok si Bira harita. Radbaya, da sia mah bikang sia. Montong jumago sia. Sanajan si Bira oge mah mundur ku pantar sia mah yeuh. Rasakeun sia. Cek si Bira kitu nate beri. Huat! Silung luncat narajang ka Nyirat Manah. Awak si Bira meuni ngajauh luhur pisan.
Siap nyirolot harapun nyirat mana. Kitu nate barjing gahembatkeun bedog. Ngarah kana beuheung nyirat mana. Tapi mendingan sakilat nyirat mana ngagilikeun awakna. Jeung ngelokkeun sirahna. Bari jeung lepak atuh harita sikuna si Bira. Gilek. Oh, bener eta bedog si Bira teh ngacleng. Parang jeung kitu nyirat mana maju salengkah kalayan di barengan atuku pereup kenca anu ngaju kana gadoseun. Bira, yo. Si Bira harita luncat ka tukang dina pojok semut ngalai getih kantol semusidin. Tolonyong carinyug rag si Bira eureun. Tapi barang rek ditimpah di kunyirat manas di tukang diserang manten ku si Ejrod beri ngagero. Siapan bikang sia modal. Yuak. Jingok atuh harita si Ejrod hadir hiuk ngabubat babikeun bedogna karah kana cangkeng jeung leungeunna. Nyirat mana atuh puguh nyirat mana mending ngaranjung riwas. Tapi tetap tenang. Ganjang nyirat mana malikeun awak barang beresi Ejrod geus ngahembatkeun di bedogna. Arek nigas kana beuheung jeung leungeun ngadekna ngepang ti katuhu ka belah kenca. Hiuk lep nyirat mana ngelokkeun sirahna keplos. Serangan si Ejrod hadek angin. Ari suku katuhu nyirat mana maju salengkah dibarengan ku ngegedrig pepeuteyan leungeun si Ejrod satakar tanaga. Hiuk borak. Galeong awak si Ejrod gagaleongan atuh kemplong harita keneh. Walika si Ejrod ngomplong kalawan tu manina hiuk. Dua urip nangau pisan nyayang kana walika si Ejrod. Gero si Ejrod ngagero meuli tarik pisan. Si Ejrod totolondongan walikatna karasa nyeri asa ditonjok kulingis. Sok sia, hayu maju deui sia. Laka ngomong nawe sia mah gede rubah. Mirat manah berita kita disocak ular kiler ka si busok anu keur mundur maju jiga nu asa-asa rek. Lantaran lancik jeung batur anu duaan meningan sakilat geus rubuh. Tapi dina kayaan kitu gero si Bira ngagorowok ngabejaan ka adina. Rembung woi, rembung, modal sana modal. Si Bira kitu nate bari culung luncat ngadeukeutan ka nyirat mana. Maksudna mah dek nyerang deui ku peurutna, malah diparengan ku si buso anu geus taki-taki tadi keneh rek nyerang deui ku peurutna. Siap atuh nyabetkeun bedog rek ngembabad suku nyirat manah tapi cilepung nyirat manah luncat. Plos panerajang si buso nguplos bedog milepas ngahakan angin. Sanes kitu si Bira atuh datang di hiuk ceok atuh. Bira harita mah ngagero tarik pisan rampayak gebru namru brejeng cungar cengir lantaran bincurangna nyinglid ka sabot bedog si busok nu jadi adina. Parandene kitu atuh nyirat mana oge teu untung lantaran barang hincak di kana taneuh si Ejrod atuh geus ngahembatkeun bedogna. Hius angin panrajang harita si Ejrod ngahiuk gigil nyirat mana gilek geplos bedog ngahadek angin. Tapi si Ejrod gesit pisan jikana bae atuh kakeuheulna ka nyirat mana beuki ningkat beuki namahan. Bedog nu tadi gagal total teh mendingan sakilat dibalikeun deui hiuk celon suku nyirat mana maju. Ari leungeun mapag pigelang leungeun si Ejrod krok gep beunang katawak pisan langsung diparilitkeun atuh si Ejrod meulikeun ka muringis suku maju salengkah maksudna arek ngoset suku nyirat mana. Tapi punuk si Ejrod dikedig manten atuh ku nyirat mana bari ngagero Hakan perep aing sia monyet. bolala gebro kowowong si Ejrod harita ngowowong bari jeung sungut calawak. Orolo utah meuni ngagoloko sanes kitu dibantingkeun ka handap bari jeung dijejek lebah kawongna pisan. Yo gebro atuh harita si Ejrod meunikeun ka calawak orolo utah meunikeun ka ngagoloko. Wow calawak ampun-ampuna. Si Ejrod bari kujeral dibandingkeun kana taneuh sorang ngageblubirna ka asak anu ragrag. Samameh nyirat manah bisa gerak deui si buso ngabongohan ti tukang. Bedog ngaguriap katuju ku cahaya bulan untung bandara awas matana. Gerok ngagorowok ngabejaan ka nyirat manah. Awas ti tukang rat, di tukang aya bedog. Cek bandara bari jomput ngagorowok tarik pisan. Atuh gebek nyirat manah mending ngarenjang. Gilek ngagilekeun awakna bari jenglong. Siap
kaplos panrajang si buso ngadek angin burik di si buso nafsu pok harita Setan sia lingas-lingas teuing sia. Kunti, ya hiji deui sia. Hiya. sial si buso harita malikeun di bedogna tapi nyerat mana waspada tur iatna geus nyaho nempo bedog anu nyeruwuk kana dada nyerat manah teh gugup ngan sakilat nyerat manah depok bari jeung ngarampit suku si buso Brak, siap karawak dugung suku si buso ditarik sekaligus atuh koleang awak si busro hate moleang awakna dibebetkeun gerong harita Ayo teman, ayo. si busro harita walah wahmu deui bari jeung nyekelan sirahna anu rasa beulah teh bedogna ngaceleng jauh ka hareupeun si Bira alias lanceukna anu keur muringis deui lantaran bitisna tatu teh barang nempo kayaan pakaran anu rada kuring ka nafsu si Bira hudang deui gap atuh kana bedog hiu keluar dilempagkeun ka nyirat mana munikeun ka nyawuk tarik pisan lempeng kana dada renghap nyirat mana arenghap napas cileng ngucat siap serap eta bedog si Bira nancep dina taneuh teu jauh tina suku nyirat mana nampo serangan gagal si Bira nafsu tapi tanagana beak kakuatan geus eueuh akhirna gerok mere komando ka batur Kabur euy, kabur. atuh harita jung darangtung darag dagu lompatan teh sirikna ti babaranting jiga diudag setan suku anu tatu mah teu dirasa sabab leuwih sieun keneh ku nyirat manah alias si palati bodas atuh si Ejro jeung si Buso oge teu loba pikir duanana usaha satekah pola pikeun ngumpulkeun tanaga korejat duanana harudang bari jeung jajari jegan dareg dagu lumpat bari sosolontodan terus ting kurubas dinu bala jiga begu we nu digebah ku anjing dina waktu anu ngan sakilat pisan si Bira jeung adina katut baturna geus teu katempo deui heliwir aya angin leutik meuning ngadalingding renghap nyerak manah narik napas panjang rek teh kitu meureun teu meureun da capek atuh ngalawanan tilu jadu socana melong ka urut ngaliwatna anu kalabur Alhamdulillah nuhun ya Allah Gusti. Abdi paratuh tang tayungan. Cek nyirat manah berjeng terus ngusap beungeut. Sakedapan mah ngajajihan tang we nangtung jeda urut gelut. Sadangkeun jang banara tisrikna surak haritina awahing ku bunga. Gap kena puntelan bertek lumpat ngadeuketan ka nyirat manah. Barang geus tepi pok banara harita. Salamet rat. Kamarana tasi ka sebelahan teh. Lalu mata nyai. Aka mah menditing sareset hate bakat ku paur eta komo lamun ningali bedog anu ting gurilap palaur alabatan ngamomoh ngolomoh silet untung nyai mah pinter main po ningan lamun henteu alamat balik ngaran jiga teh jeung jang banara beri jeung rara teret nempoan kana urut gelut alias tarung breh nempo bedog anu nanca bejina taneuh eta bedog si Bira pok banara nanya. Padahal mah nu tadi oge encan dijawab. Lah aya bedograt anu si bangsat kitu nya. Aras Kang. Sawios antep heula. Abdi mah capek pisan. Jawab nyirat manah. Bari gek diuk dina sisi jalan atuh gek banara oge diuk. Panon mah teu oleh rara teret we. Malah red der di kena pakaian nyirat manah. Dipapat tina calana nepikeun ka baju kampret. Atuh nyirat manah meuni samarampa. Lantaran ditutup baik kuno kasep ari banara mah teu boga sangkaan naon jongjon we neges-neges dangdangan nyirat mana jangkrik di sarada satu-satu leuweung anu ilahar di sada peuting di sarada di mapaesan kayaan alam peuting harita. Angin ngahiliwir matak genah kana awak pang-pang nama nyirat mana anu harita keur leleson tas tarung jeung tilu jadung. Kulantaran atuh banara ngeun rara teret ningali tangtunganana pok nyirat mana harita.
Kunaon Kang ningali we ka abdi. Pada abdi ngalancingan pamegat atau nepi kumaha. Cek Nyirat Manah kupaksananya ka Banara. Lantaran geus teu puguh cabah jajantungna ngadadak ratu tutunggulan. Da eta Banara nutup bae kana tangtungan dirina. Sumuhun Nyai kaget akang teh Rat. Eta kumaha saringset kitu ari sinyang jeung kabaya dikamanakeun. Akang mah sawios tukang da parantos biasa abdi mah. Dupi sinyang serang kabaya mah itu tuh. Jawab Nyirat Manah berjeng nunjuk ka sisi jalan. Nya we jadinya aya samping jeung kabaya ngalumuk we jika aya nu miceun. Atujung Banara nangtung tapi gep digelang leungeunana dirawel ku Nyirat Manah bari pok harita. Bade ka mana Kang Banara? Apat bade ngebantuin anggoan erat. Na moal dicandak deui kitu. Sawios atuh Kang ku abdi we teu kada ngarepotkeun. Cek Nyirat Manah bari jung nangtung terus nyampurkeun kana papakeanana anu ngalumuk luhureun jukut karawak dirawuk terus balik deui ka Banara. Muni hawak mentak naon pami dibantun ku akang aturan. Cek Banara bari jeung neurian cidu ti koro lok-lokan. Isina tukang sawios da ieu mah pagawean abdi nanging moal Kang dianggo Kang hardang keneh. Jawabna Nyirat Manah bari jeung nilepan sinjangna jeung kabaya. Inilah ungkapan pengalaman dari warga masyarakat yang sembuh setelah mengkonsumsi bioaktiva. Jep Banara jempe red ngareret kana bedog anu nancep keneh dina taneuh. Kalawan teloba omong ko jengkang Banara teh ngadeukeutan kana eta bedog. Cetut dicabut. Geus kitu seleuneu nyampurkeun deui ka Nyirat Manah. Gek diuh terus mulak-malik perah bedog. Barang breh tetela aya gambaran anu sarua jeung gambar nu aya dina batu ali teh. Leng atuh Banara teh ngahulang. Tarangna nepikeun ka kerung-kerung we. Sedengkeun panon mah molohok kana perah bedog. Atuh Nyirat Manah kageteun pok harita. Menak naon Kang meunang ngahulang kitu? Menakan bedog Nyai. Ari anu tiluan teh saha teh Rat? Jawab Banara, sakapeung sok nyebut Nyai karat Manah teh sakapeung sok nyebut Rat. Banara kalah malik nanya. Eta teh si Bira, si Buso sareng Ejrod. Si Bira jeung Buso teh adi lanceuk si Ejrod baturna. Nya maranehna pisan Kang anu nipu ka abdi teh. Dugikeun ka abdi katewak ka nyuni kalingking teh. Dupi akang ngemutan naon atuh meni ulang kitu. Cek Nyirat Manah bade jeung neuteub ka Banara. Ieu teh Nyai, ngemutan gambar nu aya dina perah bedog. Naon hartosna ieu nya? Cek Banara bade jeung nganeng-nganeng eta bedog ka Nyirat Manah. Dituga ku Nyirat Manah eta bedog di tampanan. Terus diteges-teges teh telah bener. Aya gambar anu sarua jeung gambar nu aya dina batu ali. Pok Nyirat Manah harita. Oh, tangtos aya gambar kieu teh Kang. Sababna naon Nyai? Margi si Bira anu duaan teh salah sawios muridna nini kalingking. Kitu ta Kang? Oh, si Bira jeung anu duaan teh muridna nini kalingking. Jadi nu tadi teh nu maehan abah teh meureunnya. Cek Banara bari jeung ngagurubug. Jajantung ratu deui menikeun karongkah. Untuk kekerotan amarah. Atuh nyeh Nyirat Manah imut pok harita. Teh cantang tos Kang Banara. Nah, Lagi anak buah si kalingking mah pan seueur. Nanging memang sedena oge jahat. Tiasa bae anu tadi oge masih kena komplotanana. Da sami-sami murid ni kalingking. duh cilaka atuh. Cilaka kumaha kitu Kang? Lamun akang geus bisa gelut, dibabad tak kabeh ku akang ge. Bener. Hanjakal pisannya. Duh, Tak ada alit manah Kang. Enjing podet oge mah burung tepang deui. Aya mah yeuh urang mios dewe pagi parantos wangi gampil hal ieu mah Kang. Urang badantenkeun we enjing. Cek Nyirat Manah bari jeung jung nangtung. Atuh jang Banara oge teu baha. Jung maneh nangtung, tapi samome endit pok Banara nanya heula ka Nyirat Manah.
dupi bedogna keng dicanak Ratmana atanapi Mangga bae atuh Kang. Saya kitu ge margi lumayan kanggo tawis. Manawe kapayuna aya pangpaatna Kang. oh nuhun aturat pada dibantu naik ku akang mangga ada mah urang mios dewe cek Banara beri ngarelet ka Nyi Ratmana nya sanggeus kitu mah braduanana ari teuy ninggalkeun eta tempat tarung deuk ngajugjug ka lembur nu katalah lembur kalapan unggal saja jalan galecope ngobrolkeun anu cikeneh ka alaman Jang Banara bener-bener ngerasa reus bisa wawuh jeung Nyi Ratmana teh harapanana gede pisan malah geus boga kayakinan yen pamaksudanana bakal hasil ari kaayaan alam beukilila beuki peuting bae tapi cahaya bulan kelah beuki bengras jika nu milu mangpungakeun ka Banara jeung Nyi Ratmana duanana lalimpan kalawan sase lantaran sorangeun memang harita teh teu jauh ngan saeutik deui sora jangkrik menereang di sarada mapaesan kaayaan alam peuting harita. Tungtung nama halampahan Nyi Ratmana jeung Jang Banara tepi weh kanu dijugjug malahan magis asup ka lembur kalapan unggal. Kasampak teh jalma-jalma urang dinya geus harimpe. Imah-imah geus tari isieun malah loba anu geus sarare. Dina kaayaan kitu pok Banara nanya ka Nyi Ratmana, "Lemur naon ieu teh Rat?" Namnikeun kati isin-isin teuing nya. Ari imah meuni loba ieu teh. Apaan ieu lamun abdi teh Kang? Oh iya kalapan unggal teh. Laras Kang, dupi pangna sepi mah rupina bae parantos sungi we. Jami-jami parantos karulem. Oh, atuh nuhun atuh. Hartosna urang teh parantos dugi duh. Alhamdulillah ya Allah. Nanging nah badliran diri aturat. Di mana ari bumina Mama Sutara teh? Liren heula sakadap Kang. Abdi kadah nganggo deui sinjang. Malihan mah kadah sakantenan nganggo deui acuh kabaya. Margi kirang sopan da sanes bade tarung atuh. Urang teh bade nepangan ka Mama Guru ke antosan sakadapnya Kang nya. Cek Nyi Ratmana. Bari jeung terus atuh nganggo di sinjangna katut acuh kabaya. Lancingan pangsimah dirangkep be atuh jika tadi malah dela oge geus tarapdi. Nyi Ratmana teh jika jawara istri Wandana robah jadi hiji mojang anu lenjang. Atuh Jang Banara teh meuni colohok. Tita tadi can wani ngomong deui kalah batin we neroweco ngupat kagelisan Nyi Ratmana. Tikoro teh oleh lok-lokan. Barang nempo Banara anu bengong pok Nyi Ratmana harita. Kunaon Kang? Bengong bae. Apan teran sulami teh pangserang abdi teh. Piraku masih kena kirang tegas. Cek Nyi Ratmana barjeng imut ngagelenyu tuning mata kareueut. Disaksian ku bulan purnama nu ngebraksaan. Kituna teh ari hateuletikna mating saredet Nyi Ratmana oge. Jajantunga teh oleh ratu. Ari Banara meuni ngarenjag. Terus usap beungeut bok ngajawab semu gugup. Sanes kitu Nyai sanes kitu Rat. Akang teh eta we kaget ninggal Rat anu sakitu. Itulah kata jiku parigelanana Kang mah dangdos meningan saguriwal lir putri teh kahiyangan anu tiasa malih warni mindah rupa dina waktos anu ngasakiceup kabita Kang mah boga lamun diparengkeun patebih teh mah burung kapreng-peongan Akang mah. Hei, meuni kitu. Manawi teh naon? Geus urang majang deh. Tuh bumi Mama parantos katingali. Cek Nyi Ratmana mengkolkeun obrolan bari jeung curugna nunjuk ka hiji imah nu katempo caraang keneh. Malah hawar-hawar kadenge keneh anu saleuseurian jigana bae babaturan nyelas Nyi Ratmana anu keur latihan. Ari Banara teu bahat terus ngeclik nuturkeun ka Nyi Ratmana bari pok ngomong ngalaunan. Mangga ngiringan Ibu Guru. Cek Banara bari jeung mesem. Rag Nyi Ratmana ngaraneg bari ngadelak. Rek ka Banara atuh kebeg Banara ngaraneg jeung ngarenjang. Maina malik netep ka Nyi Ratmana tuh prok dua tetep pamprok. Sareng Banara teu rasa. Tapi pok maksakeun ngomong rada ngageter. Nah liren deui sanes bade ka Mama Guru. Cek Banara.
barjeng rada ngadeg-deg lantaran nyirat manah nutup bae. Nyarios naon tadi teh sih? Cek nyirat manah rada ngek barjeng gagel tungtung lamaina. Ku Banara kaderet kelawan jelas atuh gebeg Banara dewas sok sieun nyirat manah bendu. Pok Banara ngajawab barjeng moyongkon. Sumuhun Bu Guru nah lepat kitu rat. Sumuhun Bu Guru nah lepat kitu rat. Kan tenang lepat nama Kang. Apan biasa geus materat eta tapi nyai. Nah nyebut ibu guru. Nanaonan eta teh? Hah? Nanaonan? Nyirat manah jika nu bendu padahal mah hatena tagiu teu duguh rasa. Oh, hapunten atuh burat Nyai Rat. Cek Banara kalah beuki ngaco ngomong teh. Nyeh nyirat manah imut nyini mata kareueun. Pok nyirat manah harita. Kunaon rek Kang Banara kalau Kang ngacapruk dengan sini eling atuh Kang. Awas ulah seueup paningkahnya. Komo engke mah dilebet bumi mama guru. Amat payunan mama guru harus nyebutkeun ibu guru awas. Mangga ngiringan ibu guru mangga ngiringan Rat. Tangtus bakal diestukeun pisan. Janji ya. Nuhun mangga. Banara unggut-unggutan rengkutan daning hormat. Manehna oge jadi teu puguh rasaan. Yuk rameos deui Kang Banara. Njus mangga. Sok guru deui. Moal. Cek Banara pondok. Geus kitu mah bral dua anak arindit deui. Nyirat manah angkat na ti payun, ari Banara ngiclik ke paneri bari jelema manggul buntelan. Hate toleh ting seredet jantung toleh ratu. Celik rasa asa panas malah ngalengkahna oge asa napak asa henteu. Jang Banara aleumpang tungtul teu waniun tangga lantaran ngarumasakeun maneh hiji murid anu keur nuturkeun geruna. Malah ku Banara can kagambarkeun ting kumaha lamun ke adu hareupan jeung Mama Sutara kacape. Heuleut sawatara waktu srog Banara jeung nyirat manah karegol. Mun ceuk urang mah kaundang regol teh pintu gerbang meureunnan. Terus ku nyirat manah pantuna dibuka, sup ka jero ti heula. Dituturkeun ku Banara. Sanggeus aya di jero breh pakarangan mama. Bumina Mama Sutara teh meni lega. Sakulingeunana dipager ku gedeg awi anu laluhur leuwih ti satangtungan. Sanggeus kitu terus nyirat manah limpang deui ku Banara dituturkeun. Srog deui kena panto nu leuwih rapet. Malah dikunci ti jero jika nama dak nyirat manah oge cicing wae teu muka panto. Talila srog nyirat manah uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab hiji tangtungan pamuda ti jero. Talila panto muka lol aya hiji jajaka nu gagah. Ngan pangawakanana eleh ku Banara. Pok kata jajaka teh ngomong deui barjeng manggut. Oh, geuning eneng. Mangga kalebet. Bener kuring, ari mama guru parantos kulum atanapi tak sumuhun. Tak acan neng. Balagi nama teh nuju ngalatih rencangan. Nangi ayeuna mah parantos selekasan, rupina bae nuju loloson mama guru mah. Syukur dia. Pek ngenakeun jeung ieu ye. Pi batureun nya. Sok. Cek nyirat manah bari ngareret ka Banara. Atuh geuwat Banara manggut tananing hormat. Malah pok si Radia harita. Oh, haturan saderek. Nepangkeun ieu simkuring Radia. Cek jang Radia bari ngajak sasalaman. Gap ku Banara di tampanan bari pok di harita. Hatur nuhun. Abdi pun Banara. Oh Banara mangga cuk kalebet. Cek Radia rada kerung. Tapi ku Banara mah teu ketembun da teu wani neuteup ka Radia. Unjung sumangga hatur nuhun. Jawab Banara alon pisan. Pantos tutupkeun deui Radia. Kuring rek ngadeuheusan ka mama guru. Cek nyirat manah bari ngareret deui ka si Radia. Rada kucem harita mah nyirat manah di dinya. Jikana bae boga sima meureunnan nyirat manah di eta tempat. Mangga neng, sawios da giliran abdi anu jaga. Cek si Radia bari jeung terus teuing butuhkeun dipanto.
malah terus kotrek dikunci. Ari nyerat manah pok sasauran ke bandara. Mangga urang ngadehesan ka Ma Guru Kang. Unjuk sumangga guru. Neng. Sok. Mau hilap. Bandara nurutan sila dia Papayong Kodan. Itu nate ayeuna mah lain heureuy, tapi bener-bener keluar tina ati sanubari. Sabab kapangaruhan ku lingkungan didinya. Ku kajadian anu cikeneh oge, Bandara geus bisa nagu. Yen nyirat manah teh kaasup jalma terhormat. Buktina we ngaran radia teh hiji tangtungan pamudan listrikna dodongkoan pisan kan nyirat manah teh. Atuh Bandara ayeuna mah teu wanian ngunghak cemplak ka nyirat manah. Kan hanya kal hate bogoh mah ya keneh. Malah lempang oge di Papayong Kodan harita teh. Ari nyirat manah lain teh nyaho kana sikep Bandara. Tapi eueuh waktu keur nguruskeun anu karan itu lantaran sebenarnya mah nyirat manah teu pati ridho disebut neng ku Bandara, disebut guru ku Bandara. Sabab sajabate kitu jadinya aya si Radia. Jadi kurang hade amun parebut catur jeung Bandara teh. Teh kungsi lila nyirat manah jeung Bandara geus tepi ka ieu tempat. Pernah nate gigireun bumi Mama Sutara. Didinya breh katingali aya kursi sasetel jeung bangku panjang aya kena opatna jika nama paranti babadamian antara Mama Sutara jeung murid-muridna. Dina kayaan kitu di tempat anu rada anggang tidinya kadenge sora anu seriting cakakak ting cikikik disusul deui ku sora ting peletrakna barang teas anu diadu. Horeng si mana horeng murid-murid Mama Sutara anu keur ngalaksanakeun latihan. Antosan jadi sakadapang abdi benepangan Mama Guru molami oge tangtos wangsul deui. Cek nyerat manah berderet ngareret ke Bandara atuh bok Bandara ngajawab beri manggut Papayong Kodan. Unjuk sumangga. Tapi kitu atuh nu mah yangkot gitu Sok Papayong Kodan gitu. Ya mau atuh. Sok teh saha Papayong kala gitu pamiseur jalmi teu nanaon. Ya. Bandara kitu nanti beri gek diuk di bangku anu panjang nu aya di sisi bilik. Atuh nyirat manah nyarios deui. Ulah jadinya caliknya Kang. Tuh jitu we dina kursi itu. Da masa bias mah semua sok. Cek nyirat manah beri jeung nunjuk kana kursi. Bandara ngan ungeuk jeung ungeuk wae. Kitu nate bari jeung terus diukna pindah. Ari buntelah dilalahun jika nu sieun leungit. Nempok kelakuan Bandara kitu nyirat manah teu kuat ku hayang seuri. Parandene kitu ditahan sabisa-bisa da campur jeung karunya diongkoh ka Bandara teh. Sanggeus kitu nyirat manah teh nyarios deui terus atuh putrokan pantun berjing uluk salam meuni halimpu. Minimal bebeja ka Assalamualaikum. Ulah asal upload nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cang para pemirsa, ya cerita kurang tunda heula. Insyaallah enjing dina mangsa tulacan sarua. Baris maluruh naskah ieu cerita bagian anu ke-10. Atuh nuhun kumarupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.